kudu dihafal. Tanu di SMS dina grup teh ieu. Iya, kudu dihafal urang hadisna. Mana? Laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham sabirona walam ya'rif li ulama'ina haqqah. Lain termasuk umatku yang sempurna lamun eta jalmi tengah hormat ka seluhureun teu karunya ka sahandapeun henteu memperhatikan hak-hak kebutuhan para ulama. Nah, henteu memperhatikan hak-hak para ulama. Oh iya kiai teh ngajar teh ngabutuhkeun batu, urang beli batu lah, tah kitu tah. Eta lain umat Nabi Muhammad anu sampurna tah. Teu teu inget gali-galina acan. Aduh, ieu mah keur nyaritakeun umum lain nyaritakeun urang di dieu nya kade. Nah, jadi di masyarakat anak urang ngararaji urang kudu memperhatikeun. Jadi lain ngahormat ka seluhureun jeung karunya ka sahandapeun unggul, tapi memperhatikan ulama-ulama nu aya di masyarakat. Ku urang mun bisa mah tulis di masjid, tulis di majelis taklim, bukan umat Nabi Muhammad yang sempurna, yang tidak menghormat yang tua, tidak kasihan kepada yang muda. Jeung tempir hatikeun ka para ustad. Begitu maca teh. Yah, lima ustad yang dibere we. Itu. Tulis urang, Komit Nujan halaman 20 genep. Itu. Aduh ya Allah. Ras. Min ajlillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajlillah ikramul jisaibah al-muslim. Demi untuk kegagungan Allah muliakeun jalma-jalmi anu bahwis. Di sekolah tadi dia mah disebut bahwis. Syaibah teh bahwis ya, syaibah teh bahwis gitu. Ya syaibah. Ya Allah. Innallaha yanzuru ila wajh. Nah, ieu lamun geus ka rumah sakolot ya, tingali dengekeun. Anu geus rumah sakolot. Lamun geus kolot, innallaha yanzuru ila wajhi syekh. Allah ningali ka beungeut jalma anu geus kolot. Sobahan mamasaan tiap isuk dan sore. Siapa bakal paeh? Per 7 menit sekali. Per 7 menit wakilan dina kitab sejen, per 7 menit sekali Allah utus kepada malaikat nempok anu masalah. Paeh sia. Paeh. Lamun cenah ku urang dihijab ku Allah. Dihijab ningali malaikat ngomongna paeh jadi. Sekarang ngomong paeh ya. Asal 7 menit paeh. Waduh alah. Bisa liur 7 menit paeh. Paeh ya. Nah, jadi dia ieu mah Allah ningali. Kumaha ningalina yaqulu ya abdi. Hei hambaku, qad kabura sinuk, umur maneh geus kolot. Wa raqqa jilduk, kulit maneh geus keriput. Jilduk kulit maneh geus ipis, geus keriput. Wa taqa azmuk, tulang maneh geus patek trok. Wa taraba ajaluk, wa ba ajal maneh geus deukeut. Wa hana kudu muka ilayah geus saltik deui manehna hareup ka kuring. Wahana teh diahanan hana teh deukeut. Sakedap deui anjeun bakal datang ka kuring. Pas tahyin mini ku ayeuna kitu kudu era ka kuring era geus kolot ulah sagala jaipongan bae. Geus kolot ulah main nanti hayam bae geus kolot kudu tali ibadah. Fa ana astahyi min syai'atika an mu'adzibaka finnar. Lamun maneh era ka kuring-kuring ge era ka maneh moal nyiksa ke di akhirat. Itu geus kolot. Ieu mah kolot bingung balik. Gitu. Dah sampai di dia riwayat Sayyidina Ali anik salat subuh kaberangan. Nah, anna aliyan kana yazhabu ila jamaah
lis salatil fajri musri'an falaqa syekhon fit tariq yamsi qudamaha alal sabinah al-waqar fi zakat tariq. Jadi kesimpulannya kieu, Sayyidina Ali hari sholat berjamaah, begitu hari sholat berjamaah subuh gagancangan, begitu seret aya aki-aki lempang, tenang lempang teu wani nyalip, padahal hari sholat geus dimulai teu wani nyalip, terus begitu sampai masjid aki-aki keluar, oh berarti Nasrani. Itu datang adinya Kanjeng Rasul ke ruku. Nah, beres sholat, para sahabat tanya, ya Rasulullah, ya ruku lila amat tadi, ruku pertama. Kanjeng Rasul langsung datang Jibril. Oh, kurang arek kurang teh, Jibril datang neken awak kuring kita ulang-ulang. Sebab Sayyidina Ali arek berjamaah kahalanganku aki-aki. Terus malaikat Mikail nahan panon poe, ulah bakal muncul. Panon poe ditahan, ieu ditahan kabeh. Tah ieu ngaranna berkahna ngahormat kanu kolot. Berkahna ngahormat kanu kolot kabeh seketika itu Allah. Mikail, panon poe tahan. Jibril tahan dia. Sehingga begitu hudang sami Allahu liman hamidah. Allah ngadenge karena doana Nabi, karena doana Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Masya Allah. Loba pisan hikayat-hikayatna. Hikayat anu kadua, qala Ali ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah alaihi. Nah, iya hikayat anu kadua ya. Jadi Kanjeng Rasul kalau ngomongkeun sifat basariahna. Awas. Bedro. Kanjeng Rasul keur nembongkeun sifat basariahna. Awas. Basariah. Dia. Hikayat Saur Ali datang hiji lalaki ka Kanjeng Rasul. Faqala ya Rasulullah, asaitu patatahirni. Ya Rasul, abdi dorhaka kumaha nyucikeunna Gusti. Qala wa ma isyanuka. Cek Kanjeng Rasul dosa maneh naon? Qala istahyi an aqula. Aduh era ya Rasul, era lamun kudu ngomong ieu berbuat zina ieu teh. Lelaki berbuat zina, era abdi teh era. Faqala Rasulullah, atastahimini an takhbirani an zambi wa lam tastahyi min Allah wa huwa yara. Ya, man, kunaon maneh era ngomong ka kuring untuk sementara ka Allah anu ningali anjeun teh era. Keluar anjeun ti imah kuring. Ulah ka bawa ieu imah dosa maneh. Itu kanjeng Rasul teh, ngabentak. Awas, qala Rasulullah qum fakhruj min indi la yanzilu an-nar alaina. Keluar aja, ulah sampai jadi mah bawa anaraka. Faraja rajul khariban wa aisan wa bakian min khuruji ila Rasulillah. Akhirnya keluar cari ya Allah, abdi teh tobat, Rasul malah diusir. Nah, langsung pada Jibril, datang Jibril. Ya Muhammad, lima istal asi walau kifaratuz dzunub. Muhammad, kenapa dia diusir? Padahal ya kifaratna, kifarat dzunub. Terus Kanjeng Rasul, "Wa ma kifarat dzunub?" Kifaratna naon qala? Sogir. Budak leutik pakir budak leutik. Terus naon hubunganna jeung budak leutik? Bae dana khala bae tahu. Bila mana aya budak leutik bere naon teh? Asal eta budak ungah dibere ku jalma nu maksiat, dosana hancur. Paya boy lai seban makulat maya probi paya para asmiya kuno faratul janti. Lamun mere ka budak ungah dosa. Kan ulah aing maringnya dosa we Iki ka budak sieulah bonbon. Ulah pakai gitu. Ya, ulah pakai gitu. Wasubat bisa
Geus heula.